ka Gusti nu Maha Suci nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih Numur badi pajajaran pangauban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desa Sareng Kuring, Kakang Robi senareng palawargi masih di channel official Robi Entertainment. Alhamdulillah dina dinten ieu urang kadongkapan cenanya kadongkapan di reng-rengan pencak silat wargi Panglipur Muda Sukabirus cenah. Wah ieu bakal menarik deui ieu cenanya masih ngalajengkeun tentang seni anu hampir hilang teh cenanya mohon. Maka tong hilap kapal wargi sadaya satu acan lajeng karena topik pembicaraan tong hilap di like, komen, sareng subscribe cenanya mohon diatos. Maka urang lajeng wae karena acarana inti topik acarana ieu mah ngobrol wae cenanya abah amang. Alah nyetet rada grogi ya pamirsa. Alhamdulillah. Mah urang ngawitan wae cenanya sate acan langsung kana topik urang nepakeun heula panginten ti masing-masing dupi anu paling gigireun abdi sareng Akang Supriyanto sebagai humas. Alhamdulillah anu paling gigireun abdi nyaeta Kang Supriyanto cenanya di bagian humas. Alhamdulillah anu paling din cenanya Kang Iwan sebagai pelatih dulu masih anom ningan pelawaki masih anom tas jago aduh dupi anu paling dia manginten abdi ketua. alhamdulillah di ketua cenanya mohon sareng Kang Pendi cenanya mohon sareng Kang Pendi dupi di paling dia sareng Iwan oh Kang Iwan Setiawan ti ketua cenanya wakil ketua cenanya mohon Abi mulai pelatih cenah alhamdulillah araranong kene nian ieu apaan cun ieu mah Abah dipakai bajun yang keenam itu pembina bagian pembina atau penasehat lah pembina. Waduh, alhamdulillah palawargi. Ieu bahan cung teh sata acan sanaos janten pendiri oge di dogdog cenanya penaras dogdog teh janten ti bendahara oge panginten di bendahara oke cenanya di pencak silat alhamdulillah ieu pakrojong cenanya dilajeng cenah sareng abi Mimit Mimit sebagai pelatih. Kang Mimit cenah aduh nepakeun di Simkuring
Nabi di bagai keamanan pakikin sarang pakikin keamanan jananya Abi Oli oh Pak Oli jananya tapi memang ketinggalan nama pelatih ketua pelatih aduh ketua pelatih alhamdulillah dengan struktur organisasi nage tos kaukurnya ayah ketua pelatih ayah ketua teras ketua pelatih teras ke pelatih ayo oke ti bendaharana alhamdulillah tos saya sebenarnya mohon orang langsung wae palawargi supados teu penasaran tong ilap like komen sareng subscribe kedah alah urang lajeng wae ieu mah ngobrol wae cenanya abah mang cenanya mohon ieu teh aya sababaraha patarosan mohon ti kuring mugi-mugi ka wakil oge panginten di reng-rengan cenanya mohon dupi pencak silat wargi panglipur muda teh ngawitan berdiri teh panginten neraskeunana cenanya di ngawitanana kumaha cenanya eta dugi ka janten aya pencak silat panglipur muda cenanya awal mula wargi panglipur muda di Sukabirus didirikan ku almarhum Abah Nang Ahmad. oh Tah lengser ke abdi regenerasi cerita nama regenerasi mudana abdi di Padepokan pertama kali ku Abah di Percanten di 2005 janten neraskeun pangintennya mohon regenerasi. alhamdulillah ieu neras cenanya tos aya janten kawitan ti berdiri kawitan tahun 2005 cenanya tahun 2005 teraskeun ku Mang Pendi alhamdulillahnya mugi-mugi aya saterasna aya penerasna deui cenanya mohon kedah cenanya da ulah dugikeun ka ilang teras ieu teh kan nembe mah atos dugi tahun 2005 cenah ti tahun 2005 cenanya mohon dupi awal muasalna teh berdiri na panglipur panginten kinten kumaha sih ieu teh Panglipur berdiri pertama kali di Garut. di Garut Iya. Di sesepuhan ku Abah Aleh. Abah Aleh Abah Aleh. mohon Regenerasi deui ka putrana ka ibu Eni Rukmini Sakarningrat. mohon oh eta teh janten ngawitanana mah di Garutnya mohon di Garut ras ka Sukabirus tiasa Sukabirus tah eta tah fungsina janten kumaha nya penyebaran tehnya di Garut tiasa dongkap ka Sukabirus Dayakolot cenanya ka Dayakolot tuh kula mohon ka Garut mohon di Garut ka Bandung tos di Bandung ka Garut deui sae cenanya mohon alah lajeng cenanya mohon dupi ieu teh mengenai prestasi cenanya panginten da pasti prestasi mah da katinggalna mah tadi ge tos sararae cenanya dina ieuna dupi prestasi dugi ka ayeuna teh tos kenging naon wae cenah panginten Alhamdulillah di kejuaraan setahun kapangker barudak meraih prestasi juara ketilu di kejuaraan Pasanggiri di Jelekong. Tos juara katilu di Pasanggiri Jelekong ieu pangintennya di Giri Harja pangintennya mohon alhamdulillah dengan di geningan ari ning kuningan dina prestasi nama tos sae geningan palawargi ya mana wae ingen uninga aya cuplikanana pencak silat cenanya di episode video nu salajengna cenanya tiasa ke di eta teh dupi kanggo ieu kanggo anggota ningan abdi hoyo abdi ningal mah tadi teh aya anu usiana teh masih alit tapi keningan tos wanter gitunya dina silatna dupi eta teh janten aya teu aya unsur paksaan penginannya eta mah daftarnya lira penginannya daftarnya lira saenya alhamdulillah tuh geningan prestasi nu didapat nage sanaos ti
di anu sanes cenanya di anu tos araragung cenanya aya oge eta teh timurang kali nya hasil kolaborasi lah ibarat namanya aya ti soundingan timurang kali aya soundingan ti kasepuhan oge cenanya mohon alhamdulillah tos aya geuningan panarasna cenah cikal bakal ieu teh cikal bakal generasina cenanya mohon alhamdulillah. Dupi ieu mengenai kan ayeuna teh ninggal zamannya amang abah ninggal zaman kiwari teh seueur pemuda pemudi atau nonoman anu langkung kene mika resep karena budaya baturnya tapi kadang sering sok ninggal ngajak gitunya ayo kurang latihan karena diajar nyanyi Sunda karena kesenian Sunda cenanya namun sok aya respon di jawabanana teh cenah majarkeun mah tos tinggalin zaman atanapi kumaha dupi mungkin panginten aya pesan-pesan gitunya kanggo marurang kali anom panginten di amang panginten bata panginten nanggapina teh kumaha sih amang teh gitunya mengenai urang kali anu sapertos gitu tah abang kawis urang kali pamitan ku zaman ayeuna mohon globalisasi mohon tah ku berdirinan ieu naon padepokan atanapi kasenian urang kesenian Sunda mohon maupakeun hiji wadah pikeun ngarekrut urang kali mohon anu faktor utamana mah saha deui anu bade ngamumule budaya bangsa urang teh lain urang sorangan nah leres anu tuju meneng ayeuna gitu nya mohon leres tah ayeuna ku ayana pelatih ku ayana naon berdirinya hiji padepokan naon oge kesenian urang Sunda mohon priyogi pisan eta mohon rekrut mudah-mudahan ya mohon harus mudah-mudahan deui ya mohon harus leres jangan sampai musnah kesenian budaya bangsa urang nah leres Sunda gitu leres tah palawargi kitu cenanya ulah dugikeun ka kasenian di urang teh seni budaya di urang teh ilang ku zaman tong aya paribasana cenanya ada geus teh zaman teu cenah da ayeuna mah zaman digital atau napi zaman naon ieu urang ge tiasa dina YouTube cenanya urang ge tiasa dina YouTube cenanya janten teu aya alasan salaresna teh aya alasan kan tiasa wae kan aya hobi di budaya barat rasanya salaresna mah jadi kolaborasikeun tiasa sah-sah wae cuman nilai budayana ulah dugikeun ka icalnya mohon gitu tah palawargi bedanya tah abang kan saurna tiasa ieu cenanya hayu urang ngamumule sasarengan janten panginten di pencak silat wargi panglipur muda oke kan ngajantenkeun wadah begitanya eta tiasa oge terbuka kanggo umum panginten tiasa terbuka kanggo umum saha wae saha setempat sareng sekitar anu ngumule terutama anu kadung urang kali pangintennya pada diajar mangga di atas mohon tuh mohon cenanya kepala wargi sadaya manawi bilih aya kareueus cenah kahoyong cenanya aya unek-unek hoyong ngiringan cenanya mung abdi teh teterang kedah ka mana cenah hoyong ngiringan hoyong nyalurkeun abdi bakat cenah dina pencak ataupun hoyong diajar cenah dina pencak panglipur cenah silati panglipur mangga wae tiasa dongkapan wae ka Jalan Sukabirus RT 4 RW 13 cenanya mangga tepangan wae cenanya mohon lajeng wae kanggo harapannya panginten di amang kanggo kapayuna nya mugi-mugi sing tiasa majeng pangintennya harapan mah pasti tiasa majeng namun kan panginten gitunya mudah-mudahan teu aya gitunya tos kacakapan sadayana gitunya mohon harapan ieu teh kanggo ka publik baik di bidang pemerintahan atanapi di umum gitunya mohon panginten kita kumaha tah gitu harapan kanggo wargi kali pemuda khususnya padepokan ya mohon bantosan distribusina lah kanggo distribusina kanggo padepokan mohon di pemerintah setempat utaminanya
lagu simkuring karaos mah teu aya. Teu aya. Juga teu acan gitu bagusnya bukan. Mudah-mudahan aya. Nah, jadi kapal wargi sadaya cenanya mohon ieu nyambung deui ka topik anu konti disebatkeun kamari cenanya mohon geuningan di urang teh seueur ranah potensial seni jadi dina bidang seni tapi masih keneh teu acan kacama baik dari distribusina di pemerintahan cenanya atanapinya alat kanggo kontribusi keunana cenanya mohon teu aya da bade berkontribusi kumaha da teu aya pangintennya cenah teu aya anu ieu nya mugi-mugi kanggo kapayunana aya di pemerintahan pusat ya saya langkung saya nanti pemerintahan setempat oge pemerintahan daerah cenanya aya penyaluran kanggo bantosanana cenanya mohon sakrik-sakriknya aya distribusi oge cenanya bentuk bahwa anu da urang teh tiasanya upami mupus dihungkul ngan urang-urang hungkul nyalira gitu nya da upami misalkan teu ditunjukkeun eksistensi mah da kumaha nya nah janten nyuhunkeun dibantos cenanya mohon kanggo kepala wargi sadaya mohon panginten anu sakitu tiasa kapihatur visim kuring sakali deui cenanya mohon manawi bilih aya ti palawargi sadaya anu minat cenah kagungan minat kagungan bakat dina widang pencak cenanya tiasa wae dongkapan ka Kampung Sukabirus RT 4 RW 13 cenanya tepangan wae langsung ka Mang Penti cenanya atuh telepon deui kanggo palawargi sadaya bilih aya pamunut atanapi jobna cenanya mohon aya peryogian kanggo baik acara hajatan atanapi nya kanggo hiburan gitu nya tiasa wae dihubungi ka nomor telepon anu tercantum di bawah ieu cenanya mohon tiasa wae di telepon wae cenanya atanapi dongkapan wae ka Kampung Sukabirus RT 4 RW 13 sareng Mang Pedi cenanya mohon maka alhamdulillah parantos kapihatur cenah bungsa nya aya sababaraha cenanya aya minat oge cenah aya amanat oge cenanya di ambang-ambang sadaya nya mugi-mugi ieu janten pecutan kanggo nu dilaluhur cenanya da beureunan aya alokasina da ieu teh da kanggo nyangitan keneh urang-urang sanes janten bahan janten bahan bisnis pribadi cenanya ieu teh da kanggo urang-urang keneh urang sadaya cenanya mugi-mugi langkung diuningakeun cenanya da ku dongkap-dongkapna ge tos alhamdulillah nya ya gitu nyuhun ke Gelongo cenah mohon mung sakitu anu kapihatur ti simkuring sinareng reng-rengan wargi pencaksilat wargi Panglipur Muda Sukabirus cenanya mohon ti simkuring sinareng reng-rengan ngaturkeun mang rebu-rebu nuhun dina kasumpinganana di ieu patempatan cenanya mohon mugi-mugi hiji mangsa urang tiasa tepang langsung ke Padepokan cenanya urang disut langsung wae cenanya mohon insyaallah urang dongkapan cenanya tong hilap di komen di dieu cenanya di komen wae urang dongkapan insyaallah mung sakitu anu tiasa kapihatur pangapunten dina samudaya kalalepatan boh bilih aya lepat dina saurna lepat dina ucapanana atanapi dina lalampahanana nada dihapunten disimkuring sinareng reng-rengan sadaya cenanya mohon tong ilap kepala wargi sadaya kanggo di like komen sareng subscribe ieu channel kanggo ngarojong ieu acara sareng channel di kebudayaan mung sakitu urang tiasa kapihatur pangapunten dina samudaya kalalepatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepang deui di video anu salajengna